Waliman aropal jana ay darusawab yakinan wa wa yastarihu bidunya pankat bidunya di dunya nate lelehe we usaha nyarante we kitu nyoba majikan mah para baneun eta teh lingkas surga nilah cenah daripada usaha mending caralik lah seurih sabar ngedoa salakina sia nu kitu mah tah aya nu kitu sia gablong deui ku aing eta tah uceu da salaki abi mah tara damel nyebutna teh cenah seurih sabar sabab kudu saimbang cek Allah dunya pakai kendaraan jeung tepi ka kaula sakitu gadeh ulah lahe-lahe di dunya teh sakudung deui teh ya alam geus panas ye neraka geus sakedeung deui tah punten kan kieu min alamati saatin teh kieu hiji waktu perputaran waktu maling cepat leres teh teu karasa geus melem deui aya kitu kan. Kedua, perpasaran geus asup ka imah masing-masing. Katilu geus loba jelema memutarbalikan fakta nu bener dianggap salah. Eta memberikan penghormatan santri ka kiai pan geus disalahkeun.